Ya Rasulullah salamun alik. Hukum negeri di yang menang yang halal yang haram menang kredit ibadah jeung kredit sarua hukum non gitu ngaranna hargana sebab niatna ibadah kredit jangka waktu ilmu boga duit 50.000 doang sedengkul hargana 100.000 munkes sabara duit ya baju 100.000 pula boga 50 kredit bayar tuh ke bulan harap 50.000 deh halal kos itu memenang ganjaran tanu dagangnya dengekeun dicelisia ngekeun tah mau di baju hargana 100.000 mau dibayar kali 100.000 boga duit dengan 50 doang atuh geus gua dibayarkeun 50 ke 50 deui bulan hareup kredit teh kos gitu ngaranna kredit hutang teh eta halal mun kieu mah hargana berapa juga 100.000 ya kula bogana 50 ya udah bulan depan cuman bulan depan mah tuh bayarnya 70 sisanya eta haram lantaran riba ku tenggang waktu duit ngagedean mayarna anakan ngaran ya inu anakan mah bebek tilok duit bebek anakan kotok anak masih anakan ayo duit tilok ya kok gitu doang ini efein jasa jadi kredit itu ibadah kredit itu halal ibadah menang ganjaran lain haram lain asal sesuai jeung aturan agama beli rumah berapa ini rumah kalau cash ini kalau cash 50 juta jadi saya punya aja sekarang cuma punya 10 juta doang 40 juta ya udah apa-apa di kredit tiap bulan udah bayar 1 juta berarti aku tuh mau aja 50 tahun dulu tiap bulan 1 juta berarti 5 tahun halal begitu tak menang ganjaran kabehan halal munkes 50 juta bogana 10 juta ya udah bayar 10 juta udah sekarang mah tiap bulan bayar 1 juta tahun berarti 10 juta gitu banget berarti 5 tahun ya atau halal bakos gitu tak halal ini mah cash kalau cash jadi 50 juta saya punyanya 10 juta ya udah buat DP aja nanti kesananya mau ambil yang berapa tahun ini mau ambil yang 5 tahun berarti kalau yang 5 tahun ini adalah per tahunnya harus bayarnya 15 juta nggak gedean tah kalau ngambil yang 10 tahun berarti bukti gede tadi itu haram dapat gitu tidak sesuai dengan harga cash ku ayana panjang waktu nggak gedean riba ngaran kos itu kurang utangkeun duit ya teu boga duit karunya mah teh geus sia pukul kula ada usaha yang teu boga duit hinjeun atuh di Bang Haji atuh teu naon aing mah josok minjem-minjemkeun ieu ibadah ya tabi'ah ibadah belum jasa ngadengnya ibadah eta ayo aja dengan naon ya udah guys saya 1 juta tangkel dia membayar bulan hari kudu 1.100.000 ya eta aing untungna di mana ibadah tampilin abak gitu eta renten ngaranna haram teh haram terus itu teh haram udah gua ya aing mah karunya ka ziyadah ngutang geuning 1 juta 10 juta engke mayarna 1 juta deui bae itu tak eta itu tidak menang keuntungan itu lain keuntungan begitu mah ibadah geus karunya gitu mah mengajuan mah tunggu duit jangan kain atuh ya oke bulan hareup pun bayar 1.200.000 aing mah karunya mah gaji karunya di mana bukunya anak ge eta ngahutang di dagang lagi nya untungnya rugi nah, ada perugi kuari untung dagang na rugi pan tinggal hutang be nu kuduna mayar 1 juta jadi 1.200.000 2 bulan 1.400.000 10 bulan jadi 10 eta pantung-tungna mah ditinggalkeun kabur ka mana ka Sumatera balik deui ka dieu teh hutangna geus 50 juta
Pernah hutang 1 juta, oh jadi 50 juta. Tak eta dokos gitu, nu ngahutang kenana, nu ngahutang, nu nulisanana sekretaris, syahidna, saksi, pabeh eta ahli, alhamdulillahirabbil ahli neraka. Neraka Quran tama kok gitu. Jadi kredit eta ibadah halal jasa jeung gede jasa ganjarana mun akur jeung aturan. Urang ieu duit gabang bang lagi bang syariah. Aduh. Ini dengan cara muamalah. Syariah muamalah terbero. Ngaranna bararagus jasa, ya kirod, syirkah dan lain sebagainya. Tapi tanya rugi, ya nama. Ya ona balik desa gitu, bae untung mah malah hayangnya nah minimal modal balik desa gitu. Saya nu kos gitu riba ngaranna. Ai kuduna mah untung jeung rugina babarengan. Eta katarak menang. Jae dosa jeung Ki Umar lantaran Ki Umar bisa usaha ngan teu boga modal, ai Ki Zaid boga modal ngan teu bisa usaha. Parlobatan kitu tah. Loba kos jelema bisa nyupir teu gablek mobil, tapi aya nu gablek mobil teu bisa nyupir. Atuh bahkan dulu kos kitu tah. Geus kerja sama nu bisa nyupir jeung boga mobil. Iki sarua nu boga modal, yuk orang kerja sama. Menginjaman nginjaman aing mah pokona mah tak kasih. Ngahutangkeun. Geus bae ngahutangkeun da geus 50 juta. Tah. Ya, aing mah setahun bayar geus ya. Geus eta mah gede jasa ganjaran. Isu aya bunga-bungaan gede jasa ganjaran. Ayo kieu bari mah kieu bae urang kerja sama yuk. Ayo. Atuh aing ngamodalan, sia atuh anu ngajalankeun. Ayo guys. Ya oke, tak eta engke untung rugi nah, iya adalah kudu dikanyahokeun per minggu atau per bulan. Untung bagi untung, rugi bagi rugi. Sarua bae bagi rugi. Atawa syirka modal babarengan ieu. Ayo guys wadah, siapa boga bisa berduit 25 juta. Ayo boga 25 juta. Yuk urang hijikeun, urang dagang bareng. Ayo dagang bareng. Dagang bareng bareng untungnan ke. Sesuai jeung perjanjian bae. Untungna urang bagi dua. Rugina ge bagi dua. Takos kitu mah. Atawa urang mah boga duit ya aing hayang milu usaha ieu di tukang emas, saya tukang emas. Nyana kabeneran kurang modal. 100 juta. Ayo sepakai ku aing geus kurang babarengan bae. Ya, eta kudu dikajalkeun modal nu tukang emas sabaraha ratus juta. Misalnya nu boga emas 500 juta. Ieu kuari ieu nu milu ieu 100 juta. Jadi jumlah keseluruhan 600 juta. Geus lamun engke boga untung 6 juta. Nah, nu 5 juta atuh jang nu boga pokok dong aja nu 1 juta jang ieu tah. Jadi berarti 1%. Itu adalah lawan asal. Siap dia untungnya 1%. Siap. Ini ruginya kita 1% deh. Oke. Bulan eta untung 5 juta. 5 juta jang nu boga toko nanggolang ke 1 juta jang nu neplok 100 juta. Bulan hareup rugi 6 juta. Atuh nombok ieu ge sarua 1 juta lain untung bari mata. Bari nombok 1 juta. Jadi berarti terus baik itu teh halal kos kitu. Pan ai urang nyokot duit di bank mah tidak mau tahu cenah mah pokona leuk naon tarik naon sakitu bae teh jangan rugi. Mendak cita eta riba tak kos kitu teh eta mah Walanda tah. Eta teh pagawean urang Walanda. Lamun pagawean urang Arab lain kos kitu, urang Arab mah. Udah akur urang Arab mah. Urang Arab geus ngaji Quran. Sarua urang Arab keruput besar ulah. Kawalanda-walandaan tuh. Jadi lamun urang ngaji nu aslina. Sadunya ngaji nu asli kitab Al-Qur'an nu asli uraian para ulama tata akur kabeh. Lantaran geus teu kuat negara jaguarima di dunia didominasi ku orang Yahudi, maka palela keur zaman kejayaan Islam atau muamalah Islam.
Jadi ieu teh pan muamalah teh kumaha nu nyekal nagarana keur jayana Islam, jayana ku Yahudi, Nasrani atau Nasrani, perdagangan dan lain sebagainya didominasi ku Nasrani dengan cara ribawi ta model kos kitu tah. Geus urang kuarima nu dihandap milu bae ka ditu, meuli teh atuh perorangan cara tadi tarima jual modal sorangan halal bae urang acawa syirkah babarengan jeung babaturan urang. Selama urang akur jeung Al-Qur'an atuh ibadah ngaranna. Lamun urang geus akur maksiat ngaranna. Hendak ieu bangsa nu di dieu ieu beungeut maksiat malulu. Dina perdagangan bae heula anak-anak eta kos kitu tah maksiat eta. Ngejeuna jeung ka neraka masa kitu ya. Ya aturan sendiri nu kuari atau tergantung kalau ai akur atau halal atau halal udah akur atau tinggal sakitu bae ya singkat ngomong. Kemudian masih gak berarti amal ibadahnya orang yang berzina berarti jasa tinggal tobat bae. Tobat aku kudu kumaha panggil bual bojo negara diranjam munyana itu zina muson sampai maut ranjam ngaranna mun geus muson parawan atau perjakacan pernah nikah lah eta adalah jilid cuman 100 rangketa eta geus kitu lamun urang lain negara lain RT acan atuh teu meunang urang diseret bae digebugan urang teu meunang sebab anu kudu ngagebuganna ge eta adalah kitu negara berarti nyeun undang-undang Islam apabila ada yang zina na ieu ranjam atawa had nyeun undang-undang muih tak kuduna mah lain ngaharamkeun ngarokok nyeun undang-undang kos kitu tah kuduna mah nyeun undang-undang mun bener-bener geus jadi satu hukum haram halal tak kos kitu tah bagi orang yang mabok nah ieu muih instruksi Menteri Agama tidak terkecuali negara ia adalah negara Islam panggil jilid 80 jilidah itu polisi nah marabok jilid bae kabeh hakim na mabok jilid kabeh jilid bae mui mamanya mabok ya ketika mau terus gitu dia ada undang-undang pas gitu maling ya undang-undang potong leungeunna sakita asal maling sakieu potong ukuran 5 gram potong sakit maling kedua kali potong sakit maling ke 3 kali potong sakit maling ke 4 kali potong sakit maling ke 5 kali sakit maling ke 6 kali sakit maling ke 7 kali sakit 8 kali sakit tinggal utak-utakan begitu begitu ya ada undang-undang Islam walil qisas hayatiyya ulil albab dengan diberlakukannya hukum qisas akan ada kehidupan yang indah kehidupan yang tentrem kehidupan yang jujur ngeunaheun ya ulil albab anu boga otak sampurna pikiran anu sempurna mun maneh berpikiran sempurna lakukan hukum qisas di situ akan terjadi kehidupan anu minaheun luar biasa pasti garasakeun tentrem kabehan ge lamun urangna boga otak lamun urang teu boga pikiran sempurna tidak dilakukanlah hukum qisas tidak dilakukannya hukum qisas maka lobalah kehidupan anu teu kalalenten urang asup ka masjid lain husu mikiran sendal salat juga sendal aing anyarkeun ni mangkaning nangri di anu maling teu nah eta teu tentrem sebab pamalingan ambalaya teh urang anak urang keluar bingung bae anak ieu lantaran gari maloba cocodot ieu teh anak keluar can asar can datang magrib can datang geus pikiran bae nu aya nah eta lantaran teu diberlakukan hukum had hukum qisas lamun diberlakukan hukum qisas mah urang ka masjid geunah moal aya nu maling sebab maling potong leungeunna ku sebab dipotong sararieun kan jelema teh Wari mah mantak tuh, sieun asup ke penjara. Sebab keluar di malah aya nu kieu dibisik-bisiki. Besok-besok yang gede atuh nyolongnya. Nanti kita bagi dua udah tenang aja urusan dalam selesai ya.
Tolol pada tak kerja sama kok gitu. Baiklah ke zaman Soeharto sama. Zaman Kuari lebih parah sebenarnya. Zaman Soeharto baiklah tekadeng ikut. Triliunan di luhur Kuari mah jaksa triliunan. Tuh tek-tek jeung bengekna kok sekarang itu. Baiklah mante Soeharto mah rapi. Arti tidak rapi itu ya kabehan ngan rapi. Alhamdulillah Robin rapi. Kuari mah perorangan tuh rapi Kuari mah. Jadi bagi orang yang zina itu dilakukan hukum hadi urang lantaran negara Walanda, maka istighfarna loba. Istighfar loba astagfirullahalazim wa atubu ilaihi gusti abdi terbuka dosa zina ampura. Ya abdi mah lamun diedek diranjam teh mah dijilid abdi mah siap ngan kulantaran negara teu ngajilid abdi, maka atuh abdi mah istighfar bae di akhirat engke presidenan nu bakal dipanggil. Wah, untuk diberlakukan, ha? Oh, cak presiden saya kan melaksanakan hasil daripada DPR dan MPR. Nah, iya DPR di para langgil kurang siap untuk melakukan hukum eta. Padahal kesempatan loba jasa mayoritas Islam, kurang untuk diberlakukan. Atuh kula mah cenah malaikat, saya DPR. Karamakan, ulah kembal-kembal sekitar 100 tahun. Oh. Kos gitu tak, kalau menurut nyaritakan hukum nusa bener nate, daraek jadi DPR kos gitu. Dibahas tadi itu, berlakukan hukum Quran ini dibaca urang pan Quran teh. Cak presiden aing makan ngalaksanakeun doang dia ta DPR. Cak DPR teh atuannya ge presiden, kudu tentu memberikan ultimatum dan masukan. Gusti, atuh presiden nomor 1, ya berjamaah lah jeung presiden. Itu kabeh ini DPR nu ngolah hukum sebagai toser untuk dilaksanakan oleh eksekutif, legislatifna kana neraka, eksekutifna kana neraka, yudikatif pemutus hukum kana neraka, wabeh kana neraka. Nu ka surga mangan santri doang. Masyaallah, amin amin urusia ada DPR. Masya Allah. Istighfar baik. Anda kalau memang berzina, tinggal istighfar saja yang banyak. Anda pasti diampuni oleh Allah. Sebab Anda sadar kalau diberlakukan hukum had, pasti Anda siap untuk dihad. Maka dengan kesiapan itu, Anda telah diampuni dosa. Yang menanggung dosa, lurah dan camat. Iya, capura, aing begitu kamu. Tapi oleh keadaan situ pisan. Ada hukum, berlakukan hukum, pangla tidak diberlakukan adalah siksa. Itu bos gitu, kayak ambai-ambaian, anu bertalian di negara, ambai-ambai. Bertalian di negara, ambai-ambaian. Had pertaliannya jeung negara. Lamun urusan pribadi jeung Gusti Allah. Namun urusan jeung negara mentak aya 10 hukum yang berkaitan dengan negara. Geus buat undang-undang Islam teh. Entah kemudian kalau jadi presiden malah geus pokona mantep teh lah. Iya jadi presiden jadi tamat baik. Ketuluh rumah hukumnya main bola haram, main bola teh haram, budok sih ditanyakan kan. Main bola teh haram berawal dari Sayyidina Husain, sirahna dipotong ku musuh, dipakai main bola diheureukeun, mulai tidinya dikembangkeun ku Nasrani jeung Yahudi, ku ari teh hakikat namanya teh keur ngahina katurunan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamnya namanya sejarah main bola teh berawal tadi jadi oper-oper huluna dipakai main bola dikembangkan gua teh jadi judi kelas dunia. Eta terus gua teh penghinaan terhadap zuriat Kangjeng Nabi, terhadap penerus agama. Kak kiai teh jeneng eta, jadi aku sentak paling keur di oper-oper eta kiai nu keur nonton bola. Kan kiai tolol eta pos gitu. Ya 90% lah udah dia kiai tolol kabeh lah. Bener udah main bola itu tarolol. Hukumnya main bola labil kuro ngaranna labil kuro teh
gitu memengan anu buleud labin kuro baik bola sepak nu asli maupun bola voli ataupun bola sodok. Mau sodok-sodok kan nanti. Termasuk bola kan sarua bae tadi haram. Tuh gitu, kumaha cenah nonton? Siapa tahu nonton. Bola haram nontonnya itu sarua. Haram gitu, Masya Allah. Yes, mulai itu hari biasa kikit udah doang resepna geus tobatan geus kumaha bulan puasa ke Bampura Gusti. Terus ya aya umur di bulan puasa lah geus bangis bae Gusti ku kabodohan abdi jeung nafsu abdi. Sanad terang abdi ge apa nafsu bae hampura Gusti kitu bae ka Gusti moal deui kecuali ka pele Eropa sakedeng geus. Kalau kamu tobat kos gitu mas. Gurat batu mal deh jasa kitu nonton sakitu lu nonton sakitu saya dengan ulah bersihkan mata orang celi orang mal kebeli orang bakal marah laot rugi amat urut kamalimen bola candi istighfar kapagi engke di akhirat seserian nonton main bola mah sia bingungan amat teh boga dosa nonton bola bola itu siapa ya nanaonan oh bugus jai matinya usia nonton bola di kamar aing sorangan bae isin jasa ku tetangga sebelum apa teh kaduluan aing emang Allah peneleukeun sia ngomong mah sabrak bae yang lebih saya aduh insyaallah ya bersihkeun awak urang dina dosa-dosa encan dosa batin kakara zahir doang mata ceuli irung sungut komo dosa batin mah yang kalem teh ujub teh takabur teh hubul jah hubur ya hubus sum'ah wah bakar eta batur memikiran eta bae solihin nah tengah penting pemikiran penyakit besi ka bawa maot ai urang mau boro-boro eta mata ge masih diumbarkeun ceuli masih diumbarkeun yang atu urang memang manusia bodoh tinggal laporan ka Gusti hampura Gusti ku kabodohan abdi hampura ku nafsu aku moal deui abdi geus sakit hampura istighfar Allah resepun pisan kadatangan ku hamba anu bebolokot ku dosa tapi tobat resepun insyaallah urang ngaku berdosa di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Kizain boga amatna gungsi diwati tuluy boga amat mun amat kesiwati ku sayyidna boga amat disebut amat walad kemudian kizain boga abid budak ini kekara umur 2 tahun atau kurang aye kukizain eta amat walad dikawinkeun jeung abid anu leutik kene kawin gantung amat walad dikawinkeun ka Zaid anu umurna kakarap 2 tahun atau kurang kawinkeun sekali deh Ki Zaid boga amat walad dikawinkeun ka abid ngaranna Khalid anu budak kene kawin gantung atuh diai eta ke Khalid ku ni sarwi ti pamajikanana nai salakina ja orok pancalakina teh di ome ku ni sarwi ti iraha atuh akang teh mikarep ka abdi musapan abdi ku ari abdi nu kakarak musapan akang di akang orok orok tapi kan salaki terus di ais diurus lantaran cerik baik disusu anu ke pemajikan gitu disusu orok
ayeuna nyesarwiti yusuan salakina abid nu ngaran Khalid orokene disusuan datang ka 5 kali kenyotan fardo athu labana said kebenaran atuh eta nyesarwiti teh susuan kebenaran emang milik Ki Zaid jadi berarti susuna milik Ki Zaid sanggeus tadi susuan 5 kali kenyotan status kuarima atuh eta Ki Khalid teh jadi anak di Sarwiti lain salaki deui molengan ya baik jawara ngaco tak jadi kulantaran di Sarwiti teh kuari nyusuan Ki Khalid padahal salaki dan lantaran status salakina umurna akaraknya 2 tahun kurang disusuan teh 5 kali kenyotaan tangan leuwih atuh kuarima eta Ki Khalid teh lain salaki deui anak di Sarwiti atuh anak status jadi anak di Sarwiti atuh harumat alaihi haram atuh di Sarwiti ka eta Khalid lantaran kuarima lain salaki jadi anak bahkan Abu Anas Said ka Said lagi jadi haram atuh kuarima lantaran eta teh urut pamajikan anak pan seolah-olah anak atuh pada eta abid teh mimanzilati anak kuari disusuan ku pamajikan Sarwiti lain pamajikan ku amat berarti dimanzilati anak jadi berarti urut pamajikan anak jadi berarti eta Sarwiti kasalakina nu ngaran Khalid haram lantaran jadi anak atuh kaki Zaid oge saeuna jadi haram kabeh dipanjang-panjang ya ieu mah urusan urang Saidan kos kieu jadi tak hukumna be jeung deui ati karang menye pamajikan nyusuan salaki eta teh aku mah lamun salakina nyusuk wari geus kumisan Yusuf geus kumisan keluar biasa cai susuna ondo teh budak nanyakeun masalah kos kitu salakina nyusu di pamajikanna keluar cai susuna nah ditereuy kurang nyusu beureun keur leutikna 5 kali nyusu teh jadi emas susu atuh geus kumisan gitu mah akhirnya menjadi emas susu mah mun oro kene 2 tahun kehandap abdi itu geus kumisan bahkan geus boga incu itu jadi besi ceknya besi jadi emas susu kadinya kita tamang geus istiqomahkeun we nyusu terus aduh masya Allah dah kos kitu ya hukum teh geus sampurna eueuh nu kaliwat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina lamun can sampurna moal waka dipupuskeun Kangjeng teh lantaran disampurna geus deui udah ditabligkeun disampaikan cokot ku Gusti Allah jadi cukup eta mah tugas lagi nyampaikeun instruksi ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantap nu naon kitu teu kakenaan ku hukum Quran kabeh disampurna cenah aja dina Al-Quran berjalanlah hukum kias berjalanlah hukum ijma mantap kajian teh diulah-ulah kias berjalan bae boro urang ahli sunnah wal jamaah nu organisasina di Indonesia NU ya tangkilang Muhammadiyah ge ngomong ulah make kias sehari-harinya tetep bae make moal bisa tuh make bae sebab moal bisa tanpa diakur-akurkeun ngan ngakurkeunana kudu jitu lantaran al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman jadi babarengan jeung elat mata wujudatil ilat wujudal hukum wa matan tapat intapa tak eta doang tah teu meunang sakur-akurna doang besi kieu ke ngakurkeunna sapekar haram sapekar haram emang kurang gitu umat haram lantaran akur jeung teh cucur kitu na teh aja bari dina akur rupana sarua jeung teh cucur geus haram kue cucur gitu nu haram kue cucur lain sapekar kue cucur haram lantaran oko sapeker monyong terus anak akur kata peker nu sapeker haram kue cucur haram kan ambay-ambayan tuh
Terus lah dilawan sama kos gitu mah. Namun aya jelema cusur haram sia. Kunaon sarua jeung capeker. Dalekeun ku mata sia dalekeun. Dia cusur dia. Deterei ku aing. Tegur jawab sama tegur jawab pakai dalil-dalil. Maningan keremus dah abah. Di siapa anu ngaharamkeun ulah jangan aing bae kabeh. Jangan aing kabeh jangan. Jangan aing geus ke. Namun siap embung kabeh kan ke pamajikan aing beuki kene ku cusur. Malah mah ku siap perkuat haram-haram ke. Ke aing nitahan ke masyarakat jeunan ku cusur. Jadi aing lumayan deh berkat rada gede. Sampai amal salah aing ti kumaha ka mana elat ka mana geus teu puguh. Geus jadi kudu aya makis, kudu aya makis aleh, kudu aya hukum, engke hukum timbul aya elat. Ka eta teh kudu ngaji heula usul fikih, kudu ngaji jamul jawami heula kahar. Jadi teu meunang saakur-akurna bae. Dudunan kieu sembarangan bae. Saran akur ke dalam ke elat lagi diteliti deui elat ka bagi sabaraha ieu elat tah eta pan harare jasa elat nanti ieu dakulkeun ka dieu elat anu elat naon ngaranna ieu elat naon ngaranna ieu elat naon ngaranna asana nu nulisan mah kaburu pae ngaji kos kitu mah bisa hese bae hese eta ngaji kos kitu teh tanu mendak urang mah ngaji nu asak bae ka ieu kitab nu ku urang diaji geus meunang usul fikihan asak ngaranna mata kulahan didengekeun anak orang trek haram halal kumidaheun anak tinu dijurum menundut teu jawa esena aja teu jawa dek motor langsung ngedak rokok diharamkeun atuh kiai bakal geuseuria lu geuseuria di Jawa Timur Jawa Tengah antepkeun mui coba ngacak ka mana ieu nya ayo ngacak ka mana ujung-ujungna yang hamil. Budak nah eta kok gitu tah nya aya teh gaji usul fikih mah kabeh ge disebutkeun wae beda wae kadeuna waduh ngan urang isin ka urang Mesir berarti bodoh amat mu Indonesia teh emang kiai besi kitu doang tah ieu bodoh amat di Indonesia datang ka pan eta teh fatwana kadenge ka Mesir ka Misra kan kadege atuh kasu di Arabia yana ngomong aya kiaian teh eta di Indonesia tuh pan urang isin eta kos tolak tilu jadi hiji kadege kan ku urang Mesir aya kiaian di Indonesia eta doang tah aing mah nu isin teh eta doang eta tolak tilu jadi hiji mui fatwa eta urang Mesir kan ngadeng nyana mah suka maca kitab kan maca Quran masyaallah gideg jana Indonesia kieu mah masih alim di Indonesia, nu alim di Indonesia cakena itu tolak tilu jadi hiji. Tah kajen ke di Indonesia mah jabaroro ih cak urang Mesir teh aya kiaian teh. Cak urang Iran, cak urang Irak. Nu sok maraca Quran, masyaallah sok maca Bukhari. Tah Bukhari teh mendunia dibaca. Dina Bukhari teh tolak tilu lain jadi hiji. Lamun nyana encan kapangi ngaji jeung aing atuh. Jadi mau sama kia tadi, pancen aing mah profesor, dibebaskeun deui profesor nyalahan ka Bukhari, dikutuk siapa yang Bukhari, jadi tah ini orang mah kajen dia jadi ngadengekeun geus kira orang sanawiyah, aliyah, aja dia teu isieun nya tapi kadenge ku orang Mesir, aya kiaian teh eta urang Mesir, masya Allah. Kula kedatangan Kiai Abdul Karim di Mesir ka dia sengaja orang Mesir ngaranna Kiai Abdul Karim boga santri di ditu nya 80 sengaja lah di Mesir teh ka dia nya boga pesantren salaf begitu nyaritakeun kesolidan salaf lantaran memang di daerah Imam Syafi'i itu luar biasa eta nyaritakeun cakena Indonesia mah fi alim nu alim artinya mah pis bapak itu wah itu ya sa ayo isin ada yang Kiai Abdul Karim orang Mesir pernah kunjungan dengan kula nyana nyaritakeun atuh kula diomongkeun mencari orang mah nu alim na ieu disodong mah keluar jadi anu keluar mah nu bararodona doang kan di segala rupa eta anu teu ada risieun fatwa
teneuleuh heula kitab Bukhari, teneuleuh heula kitab tafsir. Kiai mah isine lepat teh beusi salah. Kiai kampung mah kiai kaya salap kabeh ge nyarahok ngan isi dah mending bebeja we ka guru beusi salah eta ku apik-apik. Nyana di ditu rokok haram. Tolak tilu jadi hiji, kiblat ka Somalia segala. Artinya kiai teh pan ngaraji. Tidak ada jangan ngomong teh di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalimantan ngaraji sih nggak ada. Ye, kela ya kebayang yang diarah rantap ke teh nyawa kena baturna jeung camat tadi. Mupat los. Engke atuh camat tadi itu salat kiai mah jeung santrina ka dieu. Jadi akhirat teh ge camat dadah. Cara laku, Masya Allah, pengen jak Gus Dur. Ini tidak ada yang bisa ngaji. Gus Dur cukup bahasa gitu. Berarti geus ka idra punyana nu bakal main di muina PKS. Lain lu bisa di urang teh atuh palalin terengan geus kacekok. Boro-boro di luhur. Kiai urang bae geus karbere guru duit Golkar atuh kan teu bisa nyebutkeun cau. Au. Nggak bisa disebut cau. Cau. Beres ya. Aduh, ampun. Karariye, dari hukum jadi karariye. Guys, kajian. Emang orang hirup di akhir zaman, tapi